Ayeuna urang tepang deui dina pangajaran bahasa Sunda. Daramang sadayana daramang. Alhamdulillah daramang. Sadajan dikawitan mangga KM siapkeun lah KM. Saged baca doa di kawitan. Rengse ucapkeun basmalah. Ucapkeun salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah dengan ieu urang tepang deui dina kaayaan sehat walafiat. Nah, sadaya jawaban ku Bapak absen heula nya. Sapertos nama di dieu aya nama aya peningkatan kami izin sareng apanya? Izin sareng sakit. Nah, ayeuna urang absen di mudah-mudahan ieu. 7G. Nah, anu ku Bapak disebutkeun namina, acungkeun panangan lajeng sebatkeun aya. Nu kahiji, Ali Fikri Aroki. Ya. Alia. Anissa. Arhan. Citra. Den Cahya. Elva. Disiana. Evan. Herdiansyah. Izdi. Lis Kaisa. Rispa. M Ajab. Ijin. M Rifki. Aya Mama Jora. Aya Naila Putri. Nova. Nurdin. Sakit. Raisa. Repa. Risa Aulia. Salva. Siti Amalia. Siti Ajahra. Siti Nurmala. Siti Sophia. Suci. Yoga. Yuliansyah. Nah, alhamdulillah ayeuna mah ayatnya seueur hadir. Kamari minggu kami sebesar anu sakit sareng izin. Nah, ayeuna tos nyerahkan. Mudah-mudahan anu sakit dalam izin, anu sakit mudah-mudahan biasa enggal damang. Mudah-mudahan kapribriana dimudahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sadacana tadi saat tos istirahat tos jarajan tacan. Jantan ayeuna tiasa fokus deui nya. Tiasa fokus. Nah, satu acan dikawitan Bapak aya ice breaking. Nah, naon ice breaking teh? Ice breaking teh sapertos game. Nah, game naon? Game nyaeta tentang ngeunaan fokus. Nah, perhatikan paroskeun cenah kapayun. Kin upami Bapak nyebat misalnya soca berarti coba soca. Upami saur Bapak pangamu upami saur Bapak mastaka cepil bibir. Nah, gitunya entong lempatnya. Nah, soca pangamu mastaka cepil soca. Nah, soca mana soca? Nah, soca mana soca? Pangamu. Nah, pangamu mana pangamu? Ayo, bagus.
acan resenya, terus acan nembe genep. Nah, ayeuna urang lanjutkeun. Bos? Ayeuna urang lanjutkeun kana rarangkeun. Anu teu acan kamari rarangkeun naon? Genep deui. Pangwisat. Nah, anu katujuh aya namina pangwisat. Pangwisat. Nah, pangwisat teh naon pangwisat teh? Pangwisat teh nyaeta nambahan huruf atau aksara H ucara simbolna teh digigir terus itu pangwisat kombinasi. Contohna contohna kate apa teh? Kate angkat itu dua, ya terus jadi jantan kah. Nah, ya nabian jantan kah. Contohna itu ya paneleng ngake culak upami teu dicolokkan jadi paneuleuh. Paneleng ngagentos nambahan ngagentos a jadi ieu sanesna sama o ngaroba a jantan o jadi ngaroba a jantan curak ngangge cuma dipayun sabartos upami omah di tangkar panolongna upami paneleng mah dipayun. Contohna a jantan nah dipayun. Contohna mere. Contohna mere. Kamari kan aya kelompoknya masih kena kamari, mangga ayeuna kempel sareng kelompokna masing-masing. Bapak aya LKPD nu katilu, LKPD 2 ya, LKPD 2 aya 10 soal gitu. Mangga mereka jabat. Nah, jadi ada LKPD, mangga kerjakeun sawalakeun sareng kelompokna. Nah, mangga ayeuna hideuk kempel sareng kelompokna. Bangkuna we bangkeun set ka dieu, anu pikir ka tengahkeun, anu pikir ka tengahkeun. Nah, posisi ka tengahkeun. Mangga sawalakeun sareng kelompokna tong gulung gusuk ke dalam sedayana nya. Mangga sok kerjakeun.
banyak waktosna 30 menitnya. Sok diskusi. Atos reksel kapedena atos. Nah, mangga pake atos mangga kumpulkeun. Ieu LKPD. Punten kelompok 5. Mana kelompok 2? Nah. Upami tinggal Bapak, alhamdulillah hasilnya sarare ya hampir 80% lah selena. Cuma aya absahan teh, aya nu absahan teh, aya apa ya? Campur pisan nah, tujuan pembelajaran aksara Sunda itu rarangkeun teh nya eta anu kahiji meh hidup mikawano aksara Sunda. Nah, jantan hidup henteu baluang teuing atau keterang teuing kana aksara Sunda. Ya. Anu kadua paham kana tulisan aksara Sunda. Anu katilu tiasa macana oge maca aksara Sunda. Maka opat biasa mengidentifikasi kecap-kecap nu aya dina aksara Sunda. Nah, kanggo minggon payun. Nah, kanggo minggon payun, materi aksara Sunda tos rese pulang kana praktek. Nah, minggon payun hidup nganamian. Nah, nganamian barang-barang nu aya di kelas ieu ku aksara sapertos. Nah, hatur nuhun pangajaran dinten ayeuna para sensei sateuacan uif kurang siapkeun heula. Mangga KM siapkeun heula KM. Saged ucap baca doa di kawitan. Rengse ucapkeun salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkeun hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, alhamdulillah mungkin minggon payun tong hilap tadi anu dicandakna ya. Keadaan nyandakan hukul ya. Gunting, HKS, ABS, Pakaris, Pantot, Rapen, double tape, sareng gunting. guntingnya, kertasnya. Nah, sampai itu hatur nuhun ti Bapak.